Aya hiji jelema boga anak umur 17 tahun lalaki eta anakna teh sok bae eueuh di kerumunan imah di keluarga. Ari tiba-tiba datang mawa endog sakaneron. Oh, atuh mana bunga hias? Sakaneron. Salipi. Siapa? Sok ngaluhuran ke guru. Kaneron. Mana bunga luar biasa, masya Allah. Cak mana anak aing kubisaan-bisaan teh ieu sih usahana teu kira-kira mawa endog sakaneron. Poho atuh bala kecerakan digoreng dikulub malah jang nyana nama tajang nyana na watuh geus dadarna geus kulubna geus macem-macem. Bunga indungna menang saminggu kaduana eueuh deui ka budak. Ari balik datang ka imah mawa kotok hayam ge dicilongok di dieu mah kotok, mun dicilongok hayam di dieu kotok. Beda bahasa. Ai kotok mah kuduna kan kataina, lamun dagingna daging hayam. Adi cisoka mah beda. Eta naon tah? Tai kotok, tai hayam. Susu teh tai hayam. Mun ditanya idahar jeung naon? Daging kotok. Di Bali cisoka tuh ngaranna ge lah. Bawa kotok teh kira-kira 10 buledek. Watuh indungna beki bunga bae pamer nyana ka tatanggana. Tuh boga anak mah cara anak aing soleh. Kamari mawa endog, kuari mawa kotok. Ulah cara anak sia. Tah anak aing jadikeun contoh ku sia soleh jasa tah. Luar biasa anak aing mah kabagi tatanggana ge. Nah, jadi salah nyaritakeun soleh. Ayo soleh maka panu bisa hablum minallah hablum minannas ngaranna soleh. Ari di Cisoka mah asal bisa mere rokok ka bapakna, mere sepaheun ka indungna, soleh sanajan tinok salat. Eta di Cisoka eta emang tarolol di Cisoka mah. Soleh teh kos kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Geus bunga anu luar biasa. Saminggu kaduana leng deui eta budak. Masya Allah, ari balik mawa embe. Bolode embe ge, lain cara embe Cisoka. Kunyin embe Garut. Oh di Garut mah embe kena gelede deui jeung garelis. Atuh urang Garut mah ka embe ge geulis ganteng urang Garut ai ka jelema menyon. Nah atuh mana leuwih bunga luar biasa, masya Allah. Waharalah akhirnya mana teureun-eureun nyebut soleh ka anakna. Mantep jasa boga anak soleh anak aing mah. Salembur nyahueun kabeh si eta mah soleh jasa. Lantaran mau endog, mau hayam, mau embe. Oh, embe dipencit dibabagikeun bunga tatangga. Bari kabeh ge ngalem benernya si eta mah boga anak teh urang ge kabagian. Ceknya aduh mantep jasa. Pohara atuh 10 embe teh nu bolede.
genjleng di lembur eta nyaritakeun kasolehan eta budak 2 minggu katiluna lang deui eta budak eueuh barang datang mawa kebo Masya Allah jangan budak gede deh pencit mah nanti ayo guys babagikan gampang kula mah urusan dunia mah pencit kakarat kadek dipencit jual polisi iya asal ada polisi nanti di tukang ya langsung di borgol cek mana teh pak jangan main borgol-borgol aja tuh pak orang kisoka mah kitu melayuna kan itu ngaran ge Sunda di melayukeun atuh jangan main borgol-borgol aja pak anak saya mah soleh pak kenapa anak saya haji di borgol begini menyaya hajuan aduh ya Allah ya udah nanti bagaimana di polsek aja pak emang bapak nggak kebagian buntutnya kali ya bukan begitu ini urusannya lain lagi udah nanti polsek mana cerik adakna dibawa ke polisi barang datang ke polsek dek diuruskan bawa ke polres Masya Allah sidang punya sidang ternyata horenganan anakna mawa endog dang maling hayam nang maling embe nang maling kebo horenganan kerjasama jeung Kinur Jaya maling ya Allah Masya Allah karim makna tengertieun kokojotan anak kula maja soleh manya kudu jadi pamalingan tak percaya kula mah gua jenting kokojotan lantaran data-data otentik dengan saksi-saksi menyatakan bahwa benernya anak maling saat eta di negara Irak keputusanana lamun maling leuwih ini sob lain sakadar dipotong tapi dibunuh akhirnya keputusanana nyana itu dibunuh dicancang Masya Allah kali gancang caritana begitu manehanana nek dibunuh mohon nyana ka Algojo Pak sebelum saya dibunuh saya mohon dengan sangat supaya ibu saya dihadirkan dulu kaulah nek ngomong ka indung terakhir minta supaya dihadirkan emak kula Algojo adu endek ngebunuh saat eta pending heula langsung ngahadirkan emakna tak emak anjeun cek eta budaka mana mak ieu kula ieu hayang kapanggih jeung emak ieu kula teh ieu deuk dibunuh gara-gara emak ye pan sia gara-gara aing gara-gara emak ieu kula ieu datang ka deuk dibunuh kieu gara-gara naon cek soleh mama soleh ya dibunuh kieu makin soleh aing kitu laun kula teu pernah dinasehatan kumaha teu pernah ditanya-tanya acan lamun kitu mah meureun kula harita mawa endog kumaha ditanya ceng mama ieu curiga aceng teh mawa endog sakilobana sakaneron jang ceng aceng mah pan kilok endogan ih nang di mana ieu ceng tah atuh tanya pan mamang kan soleh-solehan ka kula aju kaditu da mawa kula mawa hayam mawa kotok aturan mah tanya ku mah ceng ieu kotok bola de amat kotok jalak di mah jog kotok adu ieu mah sia nang di mana aturna mah tanya mak malah pohar aja sebungahna malah kata tanggapan nyebut soleh ka kula aju kula mawa embe mak sakitu marhaba pan sorangan bae mah
Masya Allah nasib kula jore meureun pas kebo dilaporkeun ku Ki Nurjaya kula katangkap aturan mananya ka kula gara-gara emak teu nanya jeung teu pernah ngadidik kula maka nasib kula kuari dibunuh ye maka kula hayang sakadieu mah hayang nyot letah emak nduk nanaonan sia nyot emak nyot letah emak ieu mah terakhir ka dieu hayang dikenyot kula lantaran emak meureun karunya ka anak datang ke hareupeuna dikenyot kunyana begitu dikenyot horeng lain dikenyot digegel waduh jejeretean mana digegel terus geus getihan wah hampir pegat letahnya sia nanaonan gara-gara letah mah teu ngasehatan kula jeung henteu nanya acan maka kula nasibna jadi pamalingan nah wari mak kula dibunuh ieu akhirnya dibunuh deh ku Algojo emak neuleuh anakna sirahna ngagulimpang ceurik kokojotan sarua teu kuat meureun paeh di mana waduh tah ieu lamun ku urang ditaliti cerita ieu horenganan lain di Baghdad bae lain di Turki bae orang di Cisoka ge sarua anak mawa endog teh tilok ditanya anak mawa kotok tilok ditanya malah manu ngamarhaba anak ge Ki Ato aduh tahlilna tuh Ki Wahab anu mamacana Haji Pedi Blon orenganan nang maling Masya Allah Karim nah iya gara-gara naon dia gara-gara henteu dididik maka hancur-hancuran geus ku ayeuna sakitu wayahna ibu bapak didik anak urang abeh engke ibu jeung bapak di akhirat teu katanyaan geus disadiakeun ku ari sarana pendidikanana hayang bari jampe maca babacaan jeung mencit kebo pasantrenkeun di Ki Nurjaya hayo geura geus ka ditu ngaji macan pugu bisa mencit mah insyaallah hayang ngaji alat aya Ki Muhtar di dinya hayang ngaji qiraat aya Badu Salam hayang mamaca ieu teh beh jago mamacanya tepuguh lagamna tiada asal kutub robani bae jeung anehna asal nu loba bae nu numbakna angel macana asal nu numbak bae haju bae geus wallahu a'lam bishawab ih ieu mah budak wara ieu mah lah gara-gara teu dididik anak bahaya ternyata aya deui hiji jelema ku indungna dingaranan Saepudin eta kan hartina pedang agama teh hartina nyana negakeun agama di mana aya kamunkaratan aya permaksiatan nah pedang agama tandang harapan indungna di ngaranan Saepudin teh seperti eta tapi barang gede ya Allah ya Rabbi kakarak ke umur 10 tahun geus maling kotok indungna geus kieu bae si anak aing di ngaranan Saepudin ongko maling ongko dinasehatan tapi sama ku indungna dinasehatan sia di ngaranan ku Mas Saepudin teh lain ditah maling ceng tita bener elehkeun tuh Badu Salam korigna sia mah glutna mah eleh pasti ku sia pa qiraatna geus mah atulah doakeun kula geus terus
umur 12 tahun main koprok baik. Masya Allah, main koproknya jago jasa deh. Barang ditanya isi bisa amat iya main koprok, emang guru nasa aja pendi. Orang ayah guru na. Ya Allah, ulah disangka kursi jago koprok eta. Hei, pohara. Ngan tilok menang. Ai main mah bisa pohara. Akhirnya kabelah dina teu bisa dinasehatan si Saifuddin teh. Terus gede, Masya Allah, minuman ciu. Pohara ya budak. Kerjasama jeung polisi bloon ya budak. Tapi lain polisi iya, polisi luar negeri di Amerika, nu mabok mah jadi Indonesia mabok. Oh, aya ge hiji 2 3 4 5 lah. Ente ieu mah jana mabok geus mah minuman nukar itu ngagele deh. Ya Allah. Malah mah hasupna dikieu-kieukeun ka mana mamanya. Weh. Emak kayak bidadari deh. Goblok sakitu menyona. Aduh. Eta jelema nu ngagele teh kos kitu. Di deketan mana jarang da ieu mana mah demplon amat sih. Ya, padahal mah kuru mah. Eta gele teh kos kitu teh gele. Geus teh bisa dinasehatan. Masyaallah, karing ku belah dieuna gelut malulu. Hampir bae ilu jeung 7 Up. 7 Up. Anu kamari kena tsunami teh naon? Naon gara-gara? Tuh, nyahoan apa? Nyahoan grup lah berenya. Ya Allah ya Rabbi, hampir kena tsunami nya. Alhasil alhamdulillah nya nama salamet. Gablah dieuna ditewaklah ku polisi, kasus macem-macem, maling kotok, judi koprok, minuman keras, gele, gelut, luar biasa. Mendemlah nyana di penjara. Mana kokojotan? Cak mana bos ya? Ku aing dingaranan Saifuddin horeng Mumitudin siapa? Ku aing bakal disangka bakal ngahirupkeun agama, nanjeurkeun agama, horeng sia ngamodaran agama. Goblok sia. Saifuddin bloon sia. Cak mana? Aing mah teu hayang mah boga anak model kos sia ngarugikeun aing. Aing mah hayang ge boga anak ke aing paeh ngajikeun, aing paeh sia hadiah ka aing. Engke aing di akhirat atuh aing mah kos kieu, aing sia bisa ngaji mah, sia nanjeurkeun agama masugan bae maka sere di kusia. Ieu kos kieu mapan geus pugu mah mabeureun ka neraka aing sia. Mak, ulah ngocoprak bae. Ganeng. Bibir teh abong-abong gitu. Ya, ganeng. Mana dicarekan? Saifuddin bloon eta. Aya eueuh di dieu Saifuddin. Pedang agama. Masya Allah. Gas. Nyana malam bebeja ka polisi, Pak. Sadaekna tanahan anak kula. Geus pokoknya dikaluar-luarkeun. Terus kena paeh di jero penjara. Ye, jak polisi itu urusaneun da pokok situ. Emangna naon? Akhirna geus datang ka waktuna nyana kaluar. Geus kaluar di penjara. Nyana ziarah ka Kiai model Kinurjaya. Waalaikumsalam. Kiai kula mantan napi ya, narapidana. Aju dek tobat supaya wauh ka Allah kumaha coba. Ye, atuh wauh ka Allah mengaji di dieu. Ayo sia ngahadaman aing. Tuh, kira tuh maraban-maraban kebo. Ceknya cek Saifuddin, Kiai goblok. Tolol Kiai aing deka Allah gamaraban boblon Kiai. Mulai tah rada bener tah. Saifuddin. Ye teh akur jeung ngaran aing teh mah kos kitu mah. Kieu-kieu ge aing teh ieu teh pedang agama.
Mantep jasa sholat mancan kan lagi. Datang deh na kaki atok. Waalaikumsalam. Naon sia ieu? Sia ngaran kula Saipudin. Bagus sia ngaran. Enak makula ieu. Alhamdulillah. Sia gawe naon? Kula balik di penjara Kiai. Sia deuk naon ka imah? Kula nu mantak ka dieu deuk ngaji teu narima aing mah. Santri model sia mengesesa di penjara kakara ka imah aing. Edet sia goblok teh Kiai saknya aing deuk ngaji dicarekan blon teh Kiai atuh dicarekan ku jana geus nyawa Kiai blon teh waduh Ki Nurjaya Kiai tolol ieu Kiai goblok terus nyana datang deui tah ka Kiai hiji deui Kiai kula ieu deuk tobatina naon sia kula mantan napi kuari kula hayang wauh ke Allah alhamdulillah sakjana hadena sia ka dieu aya kitu ieu endeup pilpres sia ku yang dijadikeun tim sukses goblok sia Kiai aing endeup ka Allah dijadikeun dasarna sia osoknya goblok teu hayang aing capek aing nutur-nutur kos kitu moal aing mah moal nuturkeun kiai anu jadikeun tim sukses teu hayang urusan negara urusan batur aing mah deuk ka Allah sesuai jeung ngaran aing pedang agama salat tetep encam boga ngaran nya diteangan kunyana kiai ti hiji kadua katilu teu manggih kabeh kiai teh aya unsur jeung muatan capek aing nuturkeun kiai kos kitu di cenah eta mah kiaina zikiran bae zikirna bener tante bener cenah tapi lamun dibayar ku bupati tangkorakna asal dibayar ku bupati angel zikirna illallah tuh ki ato mah seuri nya giliran we tatangga anu susah paeh la ilaha illallah nangan 11 ya Allah ya Rabbi tak ayo moal nutur-nutur kiai kitu neangannya nasi Saipudin kiai nu wauh ka Allah aya ngaranna Ibrahim ieu cerita dina kitab Mama Kiai Ibrahim abdi teh mantan narapidana kasusna hiji sok maling kotok dua abdi sok judi koprok rolet jeung sajabana tilu abdi osok mabok oge osok gagele opat abdi sok gelut bahkan ngabunuh lima geus bisa kitu can sakumaha tamah nah iya mantep ya encan sakumaha tamah dosa sakitu leungit itu mah ji bener tak kiai ya can nyundul teu mah dosa ka langit tah cak dia aing resep tak kiai gos ieu mah ieu kiai miluh teu di partai ulah sok milu-milu ka partai kiai osok usaha tante misalna usaha tatanian ulah sok usaha deuk ka Allah kiai osok boga jagal teu cara aya di Cisoka geus ditataan anu teu ka Allah bae urang mah carana kiai carana ujang sesuai jeung ngaran ujang teh di ngaran teh Saipudin artina Saipudin teh pedang agama ujang teh ieu teh sabenerna mah pedangna masih keneh di sarungan jadi kulantaran di sarungan encan pernah perang pedang hebat sote di mana dipesat dibuka dipake tarung di medan laga ngalawan musuh-musuh Allah ai ujang mah kuari ieu jadi ngalawan ka Allah sabenerna mah ujang mah pedang agama ngan sementara ieu ujang jadi musuh agama
cok geura pikir ku ujang heueuh kiai tah jadikeun pedang agama ngaran anjeun teh sesuaikeun jeung ngaran carana kumaha yuk urang berangkat ka gunung zikir di luhur gunung ji kiai emang majelis zikir di majelis zikir di masjid zikir di imah letik sama zikir mah di gunung cara para wali-wali Allah ujang supaya benar-benar jadi Saifuddin pedang agama yuk milu jeung mama ka gunung ari kitu mah zikir di masjid teh mah geus loba contona lah pamer zikir di majelis gitu kene komo zikir di imah mah di kamar teu meunang pamajikan haju nyingsap keur zikir kieu illallah la ilaha illallah barang beunta pamajikan nyingsap teu make calana haju bae tas geus dibalangkeun haju naik parahu nyana beres bae karek neangan tas BK kakak mana tadi nyaho ke mana betul tah ulah sok di kamar aya zikir haji pendi teu naik-naik eta kos gitu bebeja ke pamajikanna neng ulah ngaganggu kakaknya kakak dek mana kakak dek tahajud di dieu tah di sisi oh heuh atuh geus hebat ieu ranjang di sisi eta ieu dipan ieu di sisi Allahu akbar hebat jasa Allahu akbar ya Allah ya Rabbi ya Allah barang menang 4 rakaat pamajikan akan malik blek kan pamajikan memang kos kitu setan nanya nama kadang-kadang kan aya unsur kesengajaan haju ngabolekak teh nya teu make calana pas asyhadu an la ilaha illallah dua nana ngacu blon aja pending eta mah haji atok ya atok teu salam deui henteu teu salam deui begitu neuleuh ka ditu langsung we asyhadu an la ilaha illallah langsung we ka ditu lain meunang goblok sakomo jikana ka cenah tadi ulah diganggu pana tuh ngaganggu kula sia tuh pakai calana tungtung nama ribut bae di luhur kasur terus lo ngomong hajuna tak ulah sok di kamar zikir mah nah ieu mah diajak ke gunung ayo atuh berangkat di jalan aya nu milu mama bade ka mana ka gunung rek naon zikir khawah di gunung ulah kaganggu milu atau abdi ayo rek milu mah tapi geus tiluan bae mohon berangkat sapoe menuju gunung 2 poe geus teu dahar teh ginu katilu poe diuk darariuk urang geus 3 poe ting teu dahar tinggal si Saifuddin bae kieu santri anyar panjana mah hasana aing pae ieu guru teu kira-kira haju ngajak ka gunung bae kahayang aing mah di majlis teh tuh heula haju diajak ka gunung kiai waduh selain rarasaan segan ditanya ku Ki Ibrahim teh Saifuddin kuat sia wallahu a'lam aing nanya di kasantrian nu milu di jalan aing maneh ieu sabenerna saha abdi friendly ke sia agama sia naon Kristen iya maka dek zikir ka gunung tetep ulah dek milu bae sanajan agama Kristen je cek Ibrahim ayo guys kajian Kristen lah naon lah nyana mawa santri 2 nu hiji mantan napi nah nunggus model tadi tah nu hiji agamana Kristen berangkat geus 3 poe
terus lempang deui ka 4 poe tereh datang ka gunung. Cek Saipudin teh kula mah datang ka dieu bae Kiai. Emang kunaon gitu? Waduh. Ieu lain rarasaan. Tapi geus Kiai mah Kiai bae ka gunung. Kula ngadoakeun. Jeung kula doakeun. Ieu balik ke jauh datangnya henteu. Aisyah lapar gitu. Geus nyaho lapar nyaho naon. Geus teu kuat naon kula. Nanya deui ka nu Kristen, "Ai maneh?" Sarua. Sarua. Ieu Aisyah onam Kristen. Iya si Saipudin pedang agama ngaleh-leh kieu. Si Prendi onam. Tapi tetep lamun dipaksakeun datang ka 5 peuting teu dahar. Paraeh asal. Ya, cek Ibrahim urang ngadoa ka Allah. Zikiran heulanyana setelah zikir selesai ngadoa, doana moal dibaca ku kula lantaran direkam ku sia. Paranti menta darurat eta doa. Hayang naon bae make doa eta pohara. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Teu ngartieun nya jangan lain santri bener teu. Atuh santri mah ngarti. Bismillahi wa ala millati Rasulillah paranti mawa main. Bismillahi wa bi iradatihi wa bi qudratihi wa bi inayatihi. Wow, panjang dah. Tak geus nyata ka di jambelanan. Langsung doa ka Gusti inti da, ya Allah ya Rabb, abdi tiluan menta didatangan roti ku Gusti jang nyambung tenaga menuju gunung. Masya Allah eta diijabah ku Gusti Allah Kiai Ibrahim begitu bentak. Geus aya tah 3 nanampanna leutik hiji nanampanna eusina 2 roti jeung cai-cai. Langsung dah yang maneh Prendi, tah yang maneh Saipudin, yang Mama. Ayo didalahar insyaallah aya tanaga teh. Cek si Saipudin milu deui kula ka gunung ai kos kieu ngajak. Cek si Prendi geus sarua kula ge milu. Ayo berangkat deui ka gunung ka 6 poe pas ka 7 poe deuk naik ka gunung lapar deui. Cek Saipudin asana moal bisa dilanjut. Emang luhur gunungna tanaga setik deui. Daripada kula naik ke gunung teu datang kula manggis datang ka dieu bae perpisahan jeung guru. Maneh Prendi kula mah tapi deuk ngadoa ka Gusti ka pangeran kula. Ayo coba sia ngadoa. Ngadoanya na teu kadenge doana teu kadenge. Doanya na bacaannya Masya Allah diijabah ku Allah, turun di langit sarua 3 nampan, bahkan esina ieu kuari mah 4 roti sana nampan 4 roti. Nah ijang kula ijang Mama ijang si Saipudin. Kiai Ibrahim ngahulang aing jadi eleh ku Kristen. Aing doa ka Allah emang geus jelas lain sakali lain 2 kali tapi sesuai jeung kebutuhan. Ieu mah lain lalagaan, ieu mah berarti jelema pohara jasa. Tetep aing mau hayang ngadahar. Cip si Prendi kunaon Mama teu ngadahar. Moal
nu mantak teu ngadahar naon alasanana lantaran moal aya mukjizat lamun lain dibikeun ka nabi geus eueuh moal aya karomah nu dibikeun ka kafir sedengkeun maneh agama Kristen berarti ieu lain karomah lain maunah sihir sia kajian hukum teu hayang aing mah ngadahar buatan kafir cek Saipudin aing mah ngadahar bae aing mah teu nyaho karomah teu nyaho maunah teu nyaho sihir nu penting jebeg aing mah si Saipudin mah kos itu geus lamun kiai teu hayang jangkula keheula sia din main jang sia-sia bae tanyakeun heula akhirna unjukkan ka Gusti ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb teu kaharti ku abdi mah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti lain sakali abdi ketika darurat nyuhunkeun kadaharan ti Gusti lantaran abdi pan diangkat jadi kakasih Gusti eta mah urusan abdi jeung Gusti tetapi kapan ieu mah di luar agama Gusti di luar agama Islam kok diijabah ilhamna ka Kiai Ibrahim tanyakeun heula ka si Prendi tanyakeun Prendi sia bisa diijabah kieu kumaha mama ai kudu hayang nyaho mah ketika mama ngadua teh haju datang roti kula teh tidinya cerik da kula teh teu kanyahoan ku mama teu kanyahoan ku si Saipudin dikanyahokeun teh ku Gusti be Gusti agama Gusti teh ternyata hak agama Gusti teh ternyata bener lantaran ketika darurat teh dipuntayangan Gusti teh bisa langsung mere tanpa make wasilah jeung sebab nu sejen langsung ti harita kula langsung maca 2 kalimat syahadat ku yakinna agama Gusti tak itu mama tapi rotina kok bisa ngaluyan ti aing lamun nya Islam sih aja diangkat jadi wali atuh meureun 2 ulah 4 ngaluyan aing sia eta naon eta nu mentak sia ngaluyan aing nu mantak ieu roti ngaleuwihan ti mama lantaran kula ieu cinta ka mama kata haji ku mama Gusti abdi asup Islam teh wasilahna mama Ibrahim kulantaran abdi diwasilahan ku mama Ibrahim abdi teh kapan ngadoa teh ieu teu langsung ka Gusti make wasilah Gusti biwasilati Syekh Ibrahim abdi asup Islam ku wasilah guru abdi ku ayana kitu abdi ku wasilah guru abdi cinta ka guru abdi bere abdi kaleuwihan ti guru abdi jang tanda bahwa hiji abdi asup Islam wasilah guru nomor kedua wasilah ku cinta abdi ka guru abdi nembongkeun kaleuwihan di mata guru jeung di mata babaturan abdi nu ieu kakarak ditangkep ku guruna horenganan sia teh lain saleuwih-leuwihna horenganan eta teh wasilah mama ku wasilah mama tinggal si Saipudin we cek Saipudin teh ceknya teh aing mah teu kudu ngadoa geus bae guru aing nu ngadoa jeung si ieu aing nu seubeuhna si Saipudin tetep cek Ibrahim sia Saipudin ulangan sakadar ngaran jadikan ngaran pedang agama teh praktekeun di masyarakat supaya bener-bener jadi pedang agama ketika maneh balik awas aya kamunkaratan aya permaksiatan aya kazaliman petakeun ku maneh tangkisan ku maneh piceunnan ku maneh tembongkeun bahwa maneh adalah pedang agama atuh kumaha mama abdi teh siap kayak gitu nama ayo zikir ayo ka luhur berangkat ka luhur gunung di beat didoakeun langsung mantep nyana zikirna ka Gusti Allah ulah aya pamenta kasalian Allah ulah aya pamuntayang kasalian Allah
lamun urang dagang ulah inget ka daganganana, inget kanum bisa mere bisa dagang. Lamun urang dibere kauntungan ulah hayang untungna tapi inget kanu mere untungna. Lamun urang tani ulah inget kana pertanianana olah nama tapi coba bere diri urang, bere hate urang, caangkeun hate urang teh wauhkeun kanu mere pertanian jeung mere kasuburanana, wauhkeun ka Gusti Allah melalui dagang, wauhkeun ka Gusti Allah melalui tani, wauhkeun ka Gusti Allah melalui gawe, wauhkeun ka Gusti Allah melalui magahan ngaji. Kreativitas urang segala rupa sarana jang ngawauhkeun ka Gusti Allah. Lain kudu eureun dagang, lain kudu eureun tani, lain kudu eureun usaha, tapi dagang usaha tani jeung sajabana jadikeun sarana jang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah wauh ka pamerena, wauhkeun ka nu merena. Beuh dididik si Saifuddin di luhur gunung sajabati zikir tauhidna, fikihna jeung sajabana. Cukup di luhur gunungan sakadar 3 bulan mungkul dibere ilmu laduni ku Gusti Allah. Berikut jeung si prendi-prendi turun ke handap datang ke indungna. Assalamualaikum anak Sasya ma iya pedang agama ma pedang agama siapa meureun sia di penjaranya sia memonona meureun ma ieu asli anak emak siapa di penjara geus kaluar mah pan teu bebeja tuh ka emak kula langsung masantren mah di mana sia masantren gunung menyai masantren gunung terkarti aing mah nyaho ge pasantren mah tuh di Ki Nurjaya Ki Ato Ki Wahab Bandung Salam eta pasantren nya pesantren di Gunung Saguruna mak neangan kula guru-guru di lembur lu bener mah pan udah bener kabeh hayang muatan bae aya nu hayang di hadaman urusan duniana, aya nu hayang di hadaman urusan partai, aya nu hayang di hadaman urusan bangsa kamulyaanana keagunganana. Capek kula naleuh kiai kos kitu. Kula maneangan kiai teh umur ni manggih sia, manggih. Saha? Guru kula Kiai Ibrahim. Kiai Ibrahim eta mah guru Bapak sia. Atuh meureun geus kolot mah. Bangsa umur lagi 90 malui, Masya Allah, eta guru Bapak sia eta. Tama sakti mantar kuna ta. Bisa hibar tama kira. Mohon mak, ai guru nama kula mah nyencan mak. Atuh aing percaya iku guru kasih eta mah ka kiai eta mah geus teu mislek deui. Geus atuh kuari mah siang deuk naon peta kuari hampura mak. Hayang ngabuktikeun emak merengaran ka kula Saifuddin teh pedang agama, ulah kaget mak. Besi di dieu aya anu nanggap orkes ku kula diacak-acak biduanana, dibawa ka imah biduanana. Aisyah nanaonan din. Aisyah nanaonan. Pokona deuleukeun ku emak. Emang sia wani? Beuh mak, geus dieusian awak kula mah. Tah di tukang urut nembak loba jasa mah. Harideung tadi tukang tah mah lain hideung aing ge nyaho tah mah urut bisul keur leutik. Siapan anak emak. Sia sok ngabohong bae. Oh emang ieu urut bisul siapa? Masya Allah. Yes, kuari mama doakeun abdi deuk nembongkeun ngaran Saifuddin teh pedang agama, tembongkeun dek nembongkeun di mata masyarakat lillahi ta'ala, maksudnya dek ngejunjung tinggi agama Allah. Mak mudah-mudahan panjang umur mak supaya ningali gerak kula di lembur kula dek nanjirkeun agama Allah tanpa pamrih, niat lillahi ta'ala. Mak percaya sebab guru siapa lain Ki Nurjaya. Tapi kula ge guru kanyana sakadar jang mencit mama. Jang mencit aya jam ini emang aya kumaha ciduhan lihat aju tepak-tepak gitu eta menang Ki Nurjaya kusia geus dicobaan pernah ka awewe ku kula dicobaan aju manjur la ilah
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata hikmah dongeng nu kahiji kade horeganan indung teh di mana boga anak didik minimal tanyakeun ulah diantepkeun. Ulah bungah besi ibu ningali anak boga HP haju HP-na bagus. Ulah cara Haji Pendi makan kos gitu anakna mawa HP bagus berek Oppo. Ditanyakan ku Haji Pendi ada nah non eta HP nang di mana ada ini udah buat bapak aja lu cari lagi banyak bapak si kos gitu. Ulah gitu jadi bapak matanya geceng. Abah kan itu pernah belikan HP ke Aceng. Tapi Aceng ya boga HP. Nah, si ada Ceng. Engke bisa Aceng ngagunakeun HP ternyata ditangkap polisi, Ceng. Ah, kade nang di mana ya? Nang di mana? Tanyakeun. Pan di Cisoka mah ai kotok leungit mah di teangan magrib. Bo, kotetang kotete. Aya anak kotok. Ai anak dibawa cocodok teu pernah di teangan. Goblok teh orang Cisoka. Ambalaya, masya Allah. Lain Cisoka kuari baheula. Atuh baheula bae geus itu ngomong kuari. Masya Allah. Karim. Dongeng eta kade indung kade. Sebab indung adalah majlis pertama. Indung adalah guru pertama. Di lingkungan imah tangga memeh anak didikeun kap pondok pesantren indungna heula nu magaha. Nomor kahiji kade tanyakeun besi aya naon-naon didik minimal maca sholawat mah geus kudu dididik ku indungna. Salatullah salamullah ala toha rasul ya bari ngayun-ngayun. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kan anak gadegeun bari ayun-ayun cak anak mah jore amat sorana. Sial anaknya. Jeung ulah sholawat cada tadi Tidur Jaya ya Rabbi bil Mustafa. Nyana ya Sundaan naon sih eta? Tadi Sundana. Lah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dongeng anu kadua ternyata horengangan endek meraih manzilah, endek meraih martabat jeung pangkat indallah kudu boga guru ulah sembarangan, kudu guru bener-bener guru anu ngadidik mun di qiraat bener-bener ngadidik qiraatna, mun di alat bener-bener ngadidik alatna, ulah aya muatan-muatan. Mun dina fikih bener-bener ngadidik fikihna, mun dina tasawuf bener-bener ngadidik tasawufna. Urusan-urusan lain lepaskeun hiji be menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.